bisa nengelehkeun naga Pancona. Saha teh? Oh, Jabang Tutuka. Ai Gatot Kaca teh budak saha? Ratu Arimi ti nagara Pringkandani, Ramana Bima. Oh. Ai keluarga ti Bima teh sabariji budakna. Hah? Hiji. Hiji saha Gatot Kaca. Gatot Gacau tilu. Saha wae? Anu ti lapisan bumi kaopat. Ti Saha Ratu wae? Orai. Saha? Antareja. Antarja. Jakatawang ti Jakatawang. buaya. Ti Terus? lapisan Saha ieu deui? saya tilu. Asina tilu. Tilu. Antarja. Jakatawang. Jakatawang. Gatot Gaca. Gatot Kaca. Saya tilu. Ai Gatot Kaca pernah kawin teu? Pernah. Jeung saha? Jeung anak adi. Jeung Kapergiwa. Pergiwa. Boga budak teu? Boga. Saha? Bang Kaca. Jeung Geus jeung perkesit jeung anak Abimanyu. Oh, nu ngalalakona naon deui? ai nah anak Abimanyu. Anak Abimanyu perkesit. Kan ieu teh kan Gatot Kaca teh kawin ka Abimanyu. anak lain ka Abimanyu. Ka saha? Ka anak Arjuna. Kapergiwa. Tah ai Arjuna anak saha? Hah? Indungna, Heeh. indungna ti Kunti. Kuntilanak. Kuntina Brata. Oh, kuntilanak. Manya lompat ka Gedeng Permoni. Ai bapana saha? Bapana sa Bapana Arjuna. Pandu, Pandu Waninata. Pandu Dewanata. Heeh. Tah Pandu Waninata papan di eta di surga deh. Oh, masih Garut. Di Garut. Nah, sare. Pakai di Pasir Garut, Pasir Garut. Pasir Garut. Batu Karut. Batu Garut. Galapik teu pula. Di Nagara Astina. Ieu sejarah pawayangan ieu nya. Naon sababna hirup di dunia urang dicaritakeun ku pawayangan. Oh, panan para wali. Silsilahna teh. Oh, para wali anu salapan wali teh ya. Di antarana Eta. timbul carita pawayangan. Gitu. Naon sababna kahirupan dicaritakeun ku pawayangan. Kan Si- simul. Oh, simul tina. Kan keur naon aya Triloka atuh bah. Oh eta. Tah keur naon aya Triloka Eta atuh teh aya urang ayeuna timbulna pawayangan teh akibat tina tina Triloka. ai tri teh naon? Tilu Di antarana lokana alam luhur marcapada alam gaib. tah ayeuna kembali kana pawayangan. Silsilah ieu mah. Lamun tuturunan. Tah ayeuna ari keluargana Semar. Di saha eta? Keluarga Semar. Ai Semar saha bapakna? Sang Hyang Tunggal. Ari indungna. Eta apa teh indungna mah bapana we kitu. Heeh. Ai Sang Hyang Tunggal di mana ayana? Alam Kumitir. Anu disebut alam kumitir. Tadi hari itu bisa nempo, hari urang teu gitu. Alam Tadi sabab ada. sabab. Sababna semua sababna aya Semar. Aya. Gitu. Aya disebutkeun eueuh da aya. Hmm. Jadi merenan Semar mah nitina teh bisa mancala putra, mancala putri. Heeh. Heeh. Bisa. Aya. Tadi teh Semar teh kasebut mancala putra, mancala putri. Nya. Ai keluarga Semar sabariji kabehna teh. Opat Opat di antarana panggedena panggedena saha? Ismaya, Ismaya. Terus kedua Antaga, patilu Nerada, opat. yang Madipati. Tah, ai Semar mah ditugaskeun ka Bumi. Mancapanan Ka bumi. Marcapada. Heeh. Ai nu tilu di Dua ai nu dua di mana? di luhur, Di Amerika. bisa warga. Ai nu hiji Ngeus apa opat? Ngeus Hah? Di luhur dua, di bumi dua. Di bumi saha? Hah? Semar jeung Togog. jeung Togog. Anu di ieu Togog di Jomantri. Togog mah entog Anu Semar. Lain ai Togog teh entog lin. Togog eta ngaranna mah Antaga. Antaga ngaran paingan aya naga kawas kieu jadi entognya. Heeh.
Oh, togok Jadi mah. entong. Oh, entong. Heeh. Gitu. Matak disebutna naon? Antaga. Jadi antaga teh tina naga teh beurnya. Keluar entong hos pas gitu kan. Bisadana. Heeh, bener. Oh, bener teh salah. Teu salah eta teh bener. Heeh. Tah. Ai tugas Semar di eta di naon? Di Mansapada. Di Mansapada naon? Keur naon ditugaskeun anakku eta ku bapana teh. Oh, gawe di ditu. Ngadunungan ka Panawa. ka Pandawa. Anak Pandu. Pandu Winanata. Heeh, Pandu Dewanata tugasna. Bari jeung nepengan pusaka. Ai anu di surga. Eta mah ya mah ieu we Sangyang Utipati, Adi Semar anu bungsu jeung nerada nu kaopat, nu ka tilu. Tah di antara pawayangan anu pangbeungharna saha? Hah? Geuning aya paribasa di dalamna cerita Dewa Lagugat cenah. Semar. Berarti Sawarga teh kan anu boga Semar. oh sawarga teh. Nah, Semar nu boga. Semar nu boga. Eta di antarana matak hak nu Dewa teh ngagugat. Lamun teu bisa nyampurnakeun di Marcapada gitu. Di luhur. Heeh. Di luhur. Lamun si lain geus teu mampukeun ku dewek. Mun ka aing nu leuna. Cek lanceukna cek Atuh Semar. ngomongna neuleuda ka dewek ulah ka batur. Abi Ya, aing lain. kudu nafsuna. Jol si lain Geus ka. teu mampu, geus teu mampu ngarajaan. Nah, apa buktina di Marcapada jelema ayeuna teu awut-awutan teu bisa ngatur. Apanan aya anu ngaberantasna? Saha Batara Rama anu memeresna, anu memeresna. anu ngabereskeunana. Gitu. Tapi beres can beres ka ayeuna nya. Oh, buktina bae bukan negara geuningan ala lancur kabeh ge ribet. Dah. Ayeuna ku. Oh, da eta mah cuman carita bener. Cerita, tapi simbol. Teh kanyataan mah kieu. Naon sababna meureunna eta teh pangna kitu? Jelema ku naon ku loba hawa nafsunya. Heeh. Model Agus segitu nafsu gede tenaga kurang gitu nya. Heh. Oh, buktina ka hayangnya dong. Benar ya. Tak kieu ayeuna. Tadi geus ayeuna lalakon teh masalah asal usulna Semar. Tak apa teh kieu, anu jadi masalah kieu. Ai Semar teh boga anak teh hiji. Dua. Dua. Cepot, Dua jeung. karena eta mah ciptaan. Di antarana anakna Waktu Ismaya ditugaskeun ku bapana. Nu panggedena di Sasaak. Ku duaan Ismaya jeung Antaga. bener. Nyiptakeun nagara di jero nagara. Saha anu panggedena Rancasan. Lancatan. Naon rancatan. Rancasan. Sanghyang Rancasan tah. Matak teu dimeunangkeun ku bapana, maknya aya Sanghyang Gumelar aya 5. Tah. Keuneh cenah kumaha itu cenah nu duaan. Ai Semar teh anakna teh saha? Hah? 2. Saha si Cepot? Dewala teh ya? Eta mah Anak ciptaan. Sabarna anakna teh saha anu anakna teh anu benerna kana Stren. 2. Saha? Batara Surya Jeung jeung Jamadipati. eta mah anu si Dewala jeung si Gareng mah Tina Saung. ciptaan teh. Tina Saung. Bener arti. Waktu Semar geuningan kahujanan nya aya saung. Ai tapi anu dua teh saha? Anak Semar teh anu hiji saha? Batara Surya Anak ti saha eta? kana Sren kene. Ari ayu anu ayeuna anu non pamajikanmu ayeuna saha? Eta mah anak raja. Heeh. Eta mah Saemara. Menang tina Saemara teh. Sing saha bisa ngelehkeun jago, jaka gintiri dikawinkeun ka Setiaragen. Heeh, Setiaragen gitu nya anu cerita anu pada samana kieu. Carita pamajikan nu ti heula mampir jelema mampir teh apa gitu. Anu nyaho mah Setiaragen we. Heeh. Nu puguh mah Eta neangan. setiap lalakon gitu rata-rata. Eta teh neangan pamajikan di mana cenah ayana salaki kaula ngulucupuna nah di Panawa, nah di mana gitu. Nya kana Sren turun ti sawarga neangan salaki gitu. Ari riwayat nama nya pangi. Tah abah teh
anak nu dua mah teu apa saha indungna nya ayeuna mah nyaho teh eta we. Oh, kan Asten eta Anu mah sabenerna mah. anak raja Mana tina eta menang saya marah anu kadua mah gitu nya ada mun anu boga anak si cepot jeung si gareng eta ciptaan teh ya. Berarti eta mah kasebut anak puput teh kitu nya. Dan Pan jadi hujan, sebenarnya Pak. kieu rata-rata masyarakat teh nu nyaho teh si cepot jeung si gareng rata-rata teu nyaho anak nu lain mah. Oh, pikir-pikir boga ngaran teh boga hartinya. Pan aya artina wayang mah. Ananya ayeuna Ai Agus Ucing. Ieu. Agus Ucing beureun boga harti Ai Agus teu naon. Hah? Ngaran jelema. Oh, ngaran jelema Ai Ucing. Sato. Atuh mau jelema jeung satu hijikeun. Henteu. Paingan rada linglung. Aduh. Oh bener, oh karti nya mah. Abah we nuhun pisan gue teh. Didinya geus nerangkeun cerita pewayangan sok sajan bari naon sakedeung. Tapi mudah-mudahan we ku carita ieu teh cing jadi panghibur nya. Heeh. Cing jadi panghibur, jadi penerangan ke ngupingkeun ieu suanten nya. Mudah-mudahan cing manfaat nya. Ulah ditinggali sepal kapiguyona. Lamun denge teh ulah didengekeun caritana anu penting mah eusina. Naon dicaritakeun tadi, heuh saeutik sasaran bari ukur si kubris saeutik, mudah-mudahan teh manfaat. Nya. Abah nyarita kieu teh ame abah apal sejarah pawayangan teh gitu, saeutik jeung saeutik. Heuh kayak urang sambung deui aya waktu mah.